Point of View Santri Baru Tubetah. Aduh aing ya kumaha di pasantren teh orangnya rasa aduh. Saminggu aing aing teu karasan ya aduh aing kumaha ya. Aing balik we kitu nya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain ku yang didengekeun ieu dia. Ngehenan we teh tadi. Nah keur ngaloso. Tanggal lu ieu. Rumah kami memang ya tekarasan nya di pasantren kunaon nya. Geus saminggu padahal mah kami. Pak kami balik begitunya. Tarusing. Urang ge eta dong sorangan heubol. Dan pedah urang memikirna ku aing nek jajal heula ieu 2 minggu. Lamun misalkan selama 2 minggu tebetah keneh bade kobong aing nek maksa balik. Tas sorangan kudu mikir gitu eta. Sebab isin lamun karake saminggu urang laju balik bae urang malalaki boy. Oh nah kitu mang ya. Hari kitu aburung kami nek di jajal we di kobong di kuat-kuatkeun ya. Sabisana mungkin lah gitu mah. Heeh, dasarna ge kudu dijajal. Sebab cek urang Arab ge kieu. Saha jalma anu henteu pernah ngalakukeun atawa ngarasakeun peurihna neangan ilmu, mangka engke jaga manehna bakal ngarasakeun peurihna hirup salilana. Ih, saya tambah ngaranna orang Arab deh eta tah. Ya abah kolot-kolot orang Arab eta mah. Moal apal sorangan mah. Ieu mah di ditu di Arab jauh di Arabna ari abah kolot sorangan mah urang Arab ieu meureun Arab Baduy. Ari ieu mah mujtahid mutlak. Ngaranna Imam Syafi'i. Sok ngadenge meureun nya. Poho aing. Horengan mah aing keur ngagogodoh di ditu. Jeung Mang Akong. Hayu mending ilu jeung Jayo. Hayu ulah di bae. Hayu mang mohon siap kali abi nyusul ka ditu ka pangker. Geus geura tah. Momen tak siap. Mohon mang, moal abi mah. Geura. Oh, baru nyonkeun ya mang. Udah asal barokah. Cuna. Mang. Itu lah, kudu bebarengan jeung jelema. Isin. Itu mamang dia itu sarua.